Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana kumaha damang? Singkuring Kang Asep sareng Bapak Galih Sundara oge Mang Hamim Sumpena nepangan di palawargi sadayana dina pidangan carita Dedemit Rawa Getih. Mangga urang dangukeun jajar salajengna wilujeng ngadangukeun. Sanggeus kitu si Anam malikeun awak tuluy kaluar tina janela sarta janelana teu poho ditutupkeun bisi curigaeun engke boga rumah sakit. Kolebat jeleng les si Anam leungit ti eta tempat sabab lumpat anu kacida tarik muru balik ka lemur. Angin ngaguruh ngahiuk nutureukeun lumpat si Anam. Sabab lumpatna dibere inyeum tutumpakan angin ku Nyai Ratu Jarumat Pati ti nagara Rawa Getih. Jog anyoga imah langsung asup ngaliwatan jalan dapur. Teu mangkuk sajam palawargi sabab ti si Anam init magrib teh can adan Isa hartina sakedeung pisan lalampahanana. Sanggeus kitu asup ka jero kamar khusus paranti tumal. Didinya masih keneh ngampar kaos partai anu beureum tea jang tilam caos orok. Didieu maneh mah sane teh saonok lain jeung inyung maneh. Didieu tah dina kaos partai nu beureum simutnya aya yang ulut salana seragam baheula cukup sagege alus-alus teuing aing ge motor-motor butut maneh ge kaos partai we tina mah teh. Cek si Anam kamana we ngomongna teh bakat ku bunga sabab geus meunang caos keur tumal ka Nyai Ratu. Beres ngagolerkeun orok geus disimutan ku lawan beureum. Si Anam sidakep tuluy nutup ceuli sakedeung bari nyamat Nyai Ratu. Nyai Ratu, Nyai Ratu, nyangakeun ieu caos ti si Anam Jahanam. Diantos hartana, diantos bandana, sareng diantos oge milik nu salajengna. Hoyong langkung seueul, langkung ningkat margi si Anam Jahanam aya motos janten julagan. Seueul padamalna, seueul sumbangunana jeung kedah seueul infakna. Diantos Nyai Ratu, nyangakeun kagegeran ti si Anam Jahanam. Si Anam bari tuluy ngelepaskeun leungeun tina ceulina. Sanggeus kitu kaluar teu poho panto kamar dikunci. Bus asup ka kamar sarena geus teu inget-inget deui kana orok nu jadi caos. Tunda si Anam anu harita geus ngagoler dina kasur bari pinuh ku kabungahan. Kocap di luareun imah si Anam ngadak-ngadak aya angin rada tarik tapi henteu ari ngagelebug mah. Kaayaan rada keung sabab tibeh ditu kadenge aya anjing nu babaung malah doma jeung sapi patinggu dubug. Sararea ge heran. Tapi teu jadi pikiran keur urang lemur eta disangkana aya sanekala we anu liwat. Padahal mah di imah si Anam aya kajadian anu mata keung keur sararea lamun ningali ieu mah. Sabab harita ti juru pelbah kulon aya lentah nu ngarayap ngadeuketan kana orok nu sare dina kaos partai teh. Lentah gedena moal leuwih teh sagede curug budak ngan panjang aya kana sajeungkal. Lentah kakarayapan deukeut suku orok. Tuluy simut ditejeh ku buntut. Simut ngalumuk ka pelbah kenca. Karayap, karayap, lentah nu panjang teh kakarayapan. Ti mimiti inung sukutuk dugikeun kana sirah orok. Istuning mata ketir pisan. Eta we bedongna oge nepikeun ka udar. Cirining lentah teh mibanda tanaga anu gede. Sanggeus simut udar lentah
ngantelkeun sungutna kana panon orok, dicium lalaunan tuluy kana irung kana bibir, akhirna sungut nepi kana ti orok. Tekung silila kadenge sora anu mata getir lir marmot anu keur diadu cot-cotan tapi ieu leuwih geung jeung leuwih geuman. Budak ceurik tarik pisan meupuskeun kaayaan anu jempling. Hanya akal budak anu ngadenge kasilep ku sora angin anu ngaguruh di luar. Orok ngadadak jadi pias sabab getihna geus mimiti kenyot ku eta lentah. Budak rada kakerjatan sukuna, leungeunna kakerjatan saeutik, malah panonna molotot ampir tibalik. Sedengkeun sora anu nyot getih beuki kadenge pika keueungeun, serem mata kukurayeun. Lila-lila lentah nu asalna sagede curug ngagedean jadi sagede jariji, tuluy jadi sagede jajangkung, naik deui jadi sagede jempol, jelek berubah wujud nu asalna sagede curug jadi sagede termos, rupana beureum. Dina sungutna masih keneh ngalemereh getih tuluy dikenyotan kumanehanana. Panonna molotot mani burahay nenyokeun kana awak orok anu geus robah salin jinis jadi tatal anu garing, istuning matak pikakeun. Dagingna eueuh, kulit rapet jeung tulang, malah sirah nipisan. Badis lauk anu ipis meunang ngagoreng. Estuning mata kukurayeun kaayaan di eta kamar paranti tumal. Geus kitu karayap udibeg lentah muragkeun awakna ka juru, tuluy nyangheuy sakedeung bari kadenge kucat kecet lir sora bancet anu gede. Lentah bisa nangtung palawargi, nangtung di tengah-tengah eta kamar. Sing horeng eta teh wujudna Ratu Jarumat Pati. Bungah sabab geus dibere caos ku si Anam. Saperti nu geus kajadian dina waktu ka tukang, ieu ratu asup kana impian si Anam nu keur sare. Anam, nuhun pangbakti maneh katarima ku kaula jahanam. Bulan hareup ulah poho, sok tiangan orok nu segera kene. Nuhun katarima jahanam, sok sare sing tibra, tunggu harta bana ti kaula. Tantuna ke maneh bakal menang harta nu leuwih loba tibatan ayeuna jahanam. Tunggu jahanam. Ceuk ratu ka si Anam anu harita keur sare. Tapi eta sora kadenge ku si Anam kana impianana. Atuh ngorejat hudang. Barang hudang teh teu katingali ayana naon. Nu kadenge iwal ti angin rada ngaguru jeung bilik-bilik kamar anu geus rada karancang. Jadinya aduh unyuk nadanya dia euy duh dikanya mah bantalna itu jas duh ceuk si Anam bari nguliat punukna dipencetan sabab karasa rada cangkeul. Maklum sarena dina kasur butut jeung anggelna anu lepet bari teuas. Beuki lila beuki sadar inget kana sora nu tadi datang dina impian. Sora Nyai Ratu teh mun teh sana mah geus katarima mulanya caos teh aing teh cing ulang tempo. Nah jadi naon ayeuna nya kamari mah onok teh musiki jadi berlian. Jadi ayeuna jadi naon yeuh cing hayang nyaho. Jurut turun tina ranjang tuluy keluar ti kamarna kebat ka kamar anu paranti tumal. Kolotrak koncina dibuka, brai pantona dibuka, cetrek lampu dihurungkeun, ret ngareret kana kaos partai anu jadi tilam teh. Tidinya katingali eueuhna naon, eueuh berlian saperti kamari.
nu aya ngan hiji barang nu ngabentuk tatal kai nya tu jadi berlian deui nya. Oh geuning nu kieu ieu mah. Duh, acung sanianun euy. Tu jadi berlian juga kamari sugan teh jadi berlian nek dijual deui teh nya mah. Engke we long tanya ke si Buya. Si Buya memeulin apa neun? Cek si Anam teu loba pikir, brug panto ditutupkeun deui. Tuluy ka dapur. Curulung nyicikeun cai, ragot nginum cai herang tiis, karasa awakna rada hampang, teu rariged kawas tadi. Kocap isukna, si Anam geus sagedang dan malah mah geus sasarap. Ayeuna mah teu kurang dahar kawas ti heula. Tapi anggar hirup nama basajan teu nyirikeun atawa teu robah pasipatan. Si Anam mahna kelempang muru ka imah Kang Darwan rek aya perlu cenah. Barang nepi didinya aya Kang Dasta jeung Pak RW atuh bungah pisan. Si Anam teh sabab obrolanana bakal leuwih gampang ditepikeunana ka sarerea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek sarerea meh bareng ngajawab. Nyasa ngeuing ngobrol nya. Bisa jang, sok ka dieu asup. Cek Kang Dasta bari ngagupayan. Kalacat si Anam ungah kana golodog, labas asup ka ruang tamu. Punten nya. Aduh geuning lempeg. Kana san nya mah banyak nya. Cek si Anam bari seuri. Nah, aya naon kitu jang? Aya saanit pi obrol nya. Kasaha teh? Akang, Darwan atawa Pak RW? Geus kieu mah sadayana we. Tadinya mah rek dibujeng hiji-hiji. Jong-jong aya geus kumpul kabeh mah. Nah, aya naon jang Anam? Sugan aya nu bisa dibantu ku Bapak? Cek Pak RW. Ari Bapak tos cageul eta waos teh. Geus dah harita ge diubaran ku cengkeh jeung laja dipopokeun kana huntu. Cageul kitu. Teu jang kalakah panas anu aya. Cek Pak RW. Jadi tu mah ngabodor ngan haseum palawargi. Soklah bari ngopi tah, kopi mah aya keneh. Cek Kang Darwan bari ngasongkeun kopi sagelas. Tadi nama keur anakna ngan anakna kabur init sakola. Jadi nya dibikeun ka si Anam. Nya itu menyegek colok ieu. Gek nyuk colok kopi. Nyuhun keur hayang puguh ieu. Cek si Anam bari regot nginum heula kopi. Panyuguh ti Kang Darwan. Atuh aya naon teh? Kumaha yeuh? Bade nyaroskeun bako ka Kang Darwan teh. Geus aya sabaraha ton bako Kang? Bako teh jang nyayo. Ulah teu percaya ti sababaraha lemur akang mulian. Hargana sarua sakitu alhamdulillah jang. Geus aya 3 ton leuwih. Eta teh nu di gudang, can nu di luar nu teu asup ka gudang. Aya mah aya karek 28 karung mah. Cek Kang Darwan nerangkeun kaayaan bako nu geus dibeulian ku manehanana. Jong-jong aya kitu mah. Aya beja ti ulang negeri pentas, ti luar negeri manehna nanyakeun bako jeung kuring geus cetan. Nanyakeun jumlahna sabaraha. Jong-jong aya geus loba kitu mah atuh. Ku kuring aya dibejakeun. Bako teh kurang leuwihna mulun 3 ton satengah mah aya moal tah. Leuwih atuh jang. Lamun sakarungna 50 kilo ge. Eta 28 karung teh meureun coba pangitungkeun. Cek Kang Darwan maehna mah teu pati bisa kana ngitung teh. Aya mun karek 1 ton 4 kintal mah. Oh cukupnya berarti kurang leuwihna eta 5 ton tah jang. Kino deui we kana puguh mah. Isukan subuh-subuh ulang anturkeun ka Tanjung Priuk. Sok we ku akang kawannya. Sabab kuring mah aya penuh deui teh. Gae ari ngeunaan etana babayarna kumaha tah? Babayarnya mah engke we urusan kuring da eta mah gampang tinggal transfer kana rekening. Keun ku akang isukan dianterkeun ka Tanjung Priuk ngan arek mawa barudak we teh opatan keur ngawal. Sok we akang nah pokona uruskeun. Ngeunaan itu nya mah ke ku kuring gampang pembayaran mah. Rengse babadamian bako cukup sakitu. Kaitu namah ngan saukur ngobrol biasa. Lila-lila Kang Dasta miluan ngobrol kasih Anam obrolan nu rada daria. Ari Ujang
Geus aya niat ke rumah tangga atau wararabi teh. Ceuk Kang Dasta, ani aya mah aya Kang kuring geus hayang mana-mana nabi. Bulan tukang pan geus ditanyakan kawin ku Nyi Haji mah ngan kuringna haja mah can boga kipayahna. Kapanaban bisa wae ku cenah kumaha ge. Tapi ngan sieun teu bisa. Non ngadidikna lah ka pamajikan teh komo ge ka anak. Pan meureun teu aji ku niat kipayah. Susah jeung susah we hayo. Kipayah teu boga ngadidik jauh teh. Ari geus kieu mah aya kipayahnya. Nya alek we. Kawin teh hayang bubunuh manah mah. Ceuk si Anam. Syukur atuh ai kitu mah. Akang bungah ye. Iraha kira-kira nek kalamar. Ani kahayang makang beh-nyiu ngalamar teh. Nganah bubunuh jatuh ku naminya. Ceuk si Anam geuning geus aya kahayang anu gede pikeun rumah tangga. Atuh tong diengke-engke Jang Anam. Hayulah diantar ku bapak. Akang gerek milu ngalamar nama. Anak saha teh jeung urang mana? Nyi Halimah anak Mah Karni di Cinumpang. Oh, anak Bahkar nih atuh aduh eta maregreg Jang. Anak jelema hade turunana hade. Solehah pasti tanya Halimah teh. Ceuk Pak RW kawas nunggeus nyaho kana reh-rehanana Bahkarni. Nya Kang ge apa ka Bahkarni mah? Geus we atuh kieu. Kumaha lamun engke sore ku Akang dianteur ka ditu tong dilila-lila deui. Daena mah geus puguh kipayahna ujang teh. Ceuk Kang Dasta ka si Anam ngagedean kana hatena. Nya anji daek ngancurnya mah hayu ka itu. Akang ge hayang ngilu atuh Jang. Ece ge sarua atuh hayang nganter kanu jadi dulur. Ceuk Bi Elis mayiran ti dapur. Sabadang ulang tah. Abdi, Pak RW, Kang Danwan, Teh Elis, Kang Dasta. Oh lobaan geuning, lobaan. Leug-leug aya kitu mah. Meureun lobaan mah kudu loba motorna Jang. Gampang atuh Kang Dasta. Kene mang rek nyem amulan ka desa. Ngadah teu loba motorna. Aduh, nyambet naik amulan. Itu emang rek ngalamar ada aneh ngancurkeun nyuguling atawa mayit. Jang dangukeun. Mun ku motor mah era lobaan. Ai dina amulan mah urang teu regreg. Dina aya mobil sejenna ge ngisi nyenglet moal ngahalangan. Anyus atuh kitu mah ngan amang nginyo menanya. Kemai ke kuling di bensinan. Gampang lah gampang. Amulan mah haratis ongkoh di dapan amang meureun supirna ge di desa teh. Amang tepan supir amulan ieu teh. Ceuk Pak RW manehna mere usul anu hade. Cenah engke ngalamar teh dina amulan eta palawargi. Hebat. Mal aya di mana-mana ge nya. Kitu palawargi babadamian teh. Si Anam cenah mangke sore rek ngalamar dianteur ku dulur-dulurna kanaraanana naek amulan. Kocapkeun sorena sanggeus tarapti sararea geus dariuk dina jero mobil amulan disupiran ku Pak RW. Mang kena. Samemeh dipajukeun anek pesennya. Eta saneuna tong disanyakeun. Bisi ngaluhkeun ka batu jeung kuring mah sieun nya ngajeng geus amulan teh. Oh, ulah dihurungkeun nya. Tadina mah ku mang rek dihurungkeun ngarah gaya kitu. Entong nya teh. Sieun tong. Bisi dieu. Sanggeus sasahat kitu mah galeser ambulan maju lalaunan. Ninggalkeun lemur Cibako muru ka lemur Cilumpang rek ngalamar Nyi Halimah anak Bahkarni.
gocap jalma nu ditujuna nyaeta Bah Karni sakulawarga. Bah Karni keur diuk ditepas bari nyang hareupan bandrek karesepna ditamah ku daun kawung make bako pangirim ti si Anam minggu tukang. Kabada eueuh bejana bibidan tuh teh cadarek benar-benar bilelehegeun ka anak aing tapi geus lilauh bejana kabada dah. Ceuk Bah Karni maneh nama ngomongna teh ancad laer geus watek ti bubudak. Geus tibeh dituna mula si Anam teh janji arek ngalamar ka anakna. Bah Karni nginum bandrek bangun anu nikmat pisan. Serebung uduna dikenyot ka ameu seungit bako anu mahal. Sabot keur kitu dihareupeun imah katingali aya mobil anu datang. Ngan ieu mobil beda ti mobil nu biasa. Lain mobil sedan atau Mercy, justru nu datang teh kalakah mobil ambulan. Atuh Bah Karni reuwaseun, beungeutna katingali pias jeung sukuna rada ngaleper. Deuh, daun eta aya ambulan datang ka imah sahadu bae. Reuwaseun. Ceuk Bah Karni bari ngajeng jenang tung dina lawang tepas. Tapi kareuwasna kaganti ku rasa bunga sabab sanggeus panto mobil ambulan muka katempo aya nu jerat tarurun di antarana aya si Anam calon minantuna dianteur ku RW jeung dulur-dulurna da Bah Karni wawuheun ka Pak RW. Oh geuning bibidan tuh datang bet naik ambulan lain naik bus sakalian. Ceuk Bah Karni manehna teu kaburu mikir lila. Tamuna kaburu jol nyampeurkeun. Assalamualaikum Abah. Aduh punten jeung awak geus mah kumaha jamang. Ceuk si Anam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah cager jaga. Sok anasub kajero. Ceuk Bah Karni ngabagiakeun tamuna sarta blak mukakeun panto leuwih lebar. Bus sararea asup ka jero imah sungsong sasalaman ka Bah Karni. Aduh, punten Abah ya. Ngawagel waktos Abah pilih nuju rineh gitu. Ceuk Pak RW sasadu. Teu daon jag RW sok cadalik wal disuguhan dan teu boga daon. Ceuk Bah Karni. Sawios mah tong disuguhan tenang aja lain semah aduh mah. Daguan sakedeung rek kabejaan heula si Abu. Ceuk Bah Karni bari leos ngojengkang ka dapur. Ngabejaan pamajikanana nu keur popolah ngolahkeun iwung cenah mah hayang nyieun sop Bah Karni teh. Sop iwung karesepna. Sanggeus tibejaan kurunyung Ambu Karni nyampeurkeun ka hareup nepungan para tamu ti Cibako. Eueuh geuning aya semah meuni loba bagea sadayana kumaha atuh dadaramang. Ceuk Ambu Karni bari sasalaman. Pangestu Ambu, kumaha tuh Ambu nyamang? Ceuk si Anam. Cager jang cager sok atuh suguhan naonnya. Dawuhna naon geuning aya ge sama ke hungkul. Sawios Ambu sawios samak ge daraos dituang sok-sok ke urang calikan heula nya. Ceuk Kang Darwan milu nimrung. Eueuh meuni sonagares kitu eta budak genut. Saha eta? Ceuk si Ambu. Eta cepunyan ceuk Ambu Kang Darwan teh. Oh, Darwan heuh nu kamari ngirim bako nya ka dieu nganterkeun bako. Ta eta geuning Ambu emut kene. Ceuk Ambu Karni bari leos
ka dapur deui tekung si Lila mawa teko gede dieusi ci ente gelasna dina batok lalawuh goreng cau Rabes di saung butut. Cobi aya naon pangna rageman datang ka dieu teh. Saha aya maksud nu dituju atawa kumaha jang? Ceuk Bah Karni. Cumuhun Abah. Aya maksad anu bade didungikeun ka Abah. Ngan mulan moal ku abdi bade kupunan ceuk we didungikeun mah. Abdi mah sok ngadeg-deg. Ceuk si Anam bari harita ngarekepkeun sila. Sirahna tungkul ajrih ku calon mitoha. Sok atuh rek kusaha ngobrolna ku abdi Abah. Nepangkeun ye sami abdi ge lanceuk jang Anam wasta maupun dasta ka dieu abdi sejang ngalamar ieu teh ngadugikeun maksud jang Anam anu sejami leleungkeun ka putri Abah Neng Halimah teh manawi can aya ti sisi ti gigir komo ti hareup mah nya meureun jang Anam teh mangul maksud pikeun ngalamar kitu ngan abdi minangka wawakilna. Tah ieu tanda panglamar ti jang Anam aya kagagelan salit manawi bahan katampi ku Abah jeung ku si Nyai. Luhur da geus lila ditungguan ku Abah teh. Luhur redu aya Abah jeung si Nyai darima kan kabeneran si Nyai masih keneh ngajar ngaji di Tanjung. Tapi kedlah tarima si Nyai ge ku Abah ditarima ye barang bidang kata na ti jang Anam. Luhur je. Ceuk Bah Karni manehna bungah pisan sabab si Anam nedunan janji ngawin anakna. Sanggeus kitu mah prung ngobrol ngaler ngidul. Eusina mah kadinya keneh nyaeta ngalamarnya Halimah jeung nangtukeun poe pertikahan. Ditangtukeun ku sararea yen pernikahan teh poe Ahad tanggal 18. Tidinya sararea badami deui rek kumaha tata carana hajat. Tapi teteh si Anam embungeun hajat. Manehna boga usul sorangan keur acara pertikahanana. Abdi mah adi hajat mah embung hoream abdi mah capek jeung ganyeng. Komo bari nangap dangdutan nu teu munah sabah mah sing bonekak olat. Banokah nu kitu mah. Harita oge coba tang abdi kungsi nya lanajo ta ay sugan teh anek betnya ta hiburan teh. Tatangah sabeula harita intihan. Nangap grup dangdut kosidah sinar hutoma jeung eta mah ambu olat sing bonekak. Ku abdi mah babetane aya kaleng inuman babetkeun aya batu babetkeun malah mun kaangkat mah motor geus babetkeun ku abdi mah harita teh. Bakat ku rame eta acara heula rame teh rame kudu ngamuk kitu tepi ka anu ngarekam tah waktu abdi keur mabetan artis teh. Kusaha direkamna teh Ujang? Ku wartawan Banteng. Oh, Banteng ke bisa jadi wartawannya. Ambu mah moal ngarti. Pokoknya mah kitu we abdi mah mung dangdutan komo nangap sinar hutomah mah donaka hirup nih. Jadi engke teh rek kumaha atuh hajatanana? Kieu we nya ieu mah kasadayana yo. Nyuhungkeun barokahna we. Sok kumpulkeun budak yatim, kaum duafa jeung jompo. Abdi mah rek ngabagikeun rejeki ieu mah halin rek agul. Anek infak nu saloba-lobanya. Hayang nyokot barokah tina rezeki abdi jeung ngelek menta doa supaya pernikahan abdi lancar tur barokah. Aloh, eta mah can aya jang nu kitu mah. Gagatan hebat eta Ujang mah. Ceuk abdi ge kumaha Kang Dasta kamari. Si Anam mah jiga gubernur Indonesia, ngaranna ge teu jauh. Ya Anam itu gubernur. Sok kitu kumaha tah kinten kiteunya satuju sadayana. Abah mah satuju pisan sabab mun kitu eta hajatna jeung Allah
lain jeung jelema jang. Tah eta anu ku abdi dipiharep teh abdi mah haja teh yang anu ninjeng jelema. Ngan meureun kudu loba jang. Era teh 100 urang 200 urang mah. Arek sabaraha atuh jang Anam? Cek Teh Elis ngilu mahiran. Lain ane kenia ujub cak kambul. Anak yatim 1000, jompo 1000. Sok we kaum ju apanya masing loba bisa ya budak anu non teu mampu sakola ku abdi ki Sumang atawa anu imahna ngesuksak. Pokoknya 5000 urang mah sok we lah kumpulkeun. Rek di mana nah rek di lapang, nah rek di mana sok pokoknya bejaan we. Luhur jang. Eta satuju pisan. Keun ke bapak nu rek kumpulkeun budak yatim da. Tapi kieu jang. Mun abah benta kuota jalma rek godang beunang teu. Sok we abah mah yang ulah merencangan mah ngantong diwatoskeun hajat. Rencangannya di mana? Baheula fungsi gawe di TV aya kodang babaturan. Ya eta babaturan anu gawe di TV hitam putih jeung TV LED. Ku abah rek diodang kabeh. Oh nya sok atuh teh nyaon bah mangga we ulem lah pokoknya mah. Cek si Anam luar biasa palawargi. Geuningan hajat teh hayang jeung Allah lain hayang jeung jalma. Sapuk babadamian ngeunaan lamaran jeung acara pertikahan. Sangeus disuguhan dahar ala kadarna. Sararea amitan. Cenah mah hayang nepi memeh magrib. Da ambulan rek dipake nganteurkeun nu rek ngalahirkeun. Sanggeus amitan jeung pupulih ka sararea. Si Anam sabatur-batur ini rek mulang deui ka lemur Cibako. Sa ditinggalkeunana ku si Anam sa batur-batur, kurutak Nyi Halimah datang, tapi teu tipanto hareup. Asupna tipanto dapur, hari weus-weus, malah lempangna ge satengah lumpat, muru ka inungna nu keur emok cabok di tengah imah. Ambu, Naon Nyai? biar ti abdi ningali ambulan di payun. Saha nu teu damang? Abah sanes. Lain Nyai lain abah eta mah abdi mah kasinugrahan. Amulan so teh mobilna. Tapi geuning abah teu aya. Itu abah mah dihareup aya geus nganteurkeun semah. Oh, abdi mah sieun abah teu damang. Henteu Nyai henteu bapa mah mah cager. Tuh geuning rempang ka dieu. Taon Jai riweuh wae hidup mah. Eta abah ninggal ambulan mete. Abdi mah sieun abah teu damang. Ah, lain dia bacak adab kalamar ka Jai. Oh, si Aa ngalamar. Heeh, kalamar geus ditarima ku abah teh. Sok diuk. Udah ngobrol sakedeuk jeung kolot teh. Cek Bah Karni bari gek manehanana diuk. Nyi Halimah ge nurutan diuk. Hareupeun bapana. Nemete kumaha atuh abah? Ieu Jang Adam teh geus siap keur kawin Jai. Malah mah bere ieu tah bidangka pajang Jang Jai. Bere duit jeung bere ali ka Jai teh. Ta ieu duit da cenah keur warangan engke acara kawinan. Bade hajat meureun abah.
Teu hajat. Gad, rek tasakuru bidi bah. Sedah bantu apa lagi 5.000 urang. Uluh, namun nih seur-seur teuing, kudu sabaraha deka nyanguna atuh ai kitu. Ceuk Nyi Halimah rada honcewang sabab sieun teu boga waragad keur nyuguhan jelema 5.000 urang. Eta teh karek duapana. Komo meureun lamun ditamahan ku dulur-dulur jeung masyarakat sabudeureun eta lemur. Mal kurang ti 10.000 palawargi. Kitu pikirnya Halimah. Maneh manyai tong bingung-bingung sabab ceuk jang Anam oge cenah mah moal kudu olah. Sabab tadi ambu ngadenge manehna geus mesen catering di cenah mah. Jadi urang mah teu kudu olah nyai nyaho datang we hakaneun teh. Ceuk Ambu Karni. Tah, kitu jai. Tong hariwang urang mah tong riweuh-riweuh lah. Terus mesen catering ka mana? Eta geuning tadi teh kadengena teh Loli Beng cenah Loli Beng catering. Mesenna ge 15.000 porsi tah si Ujang teh. Asaka karak ngadangu abdi mah Loli Beng catering mah Ambu. Eta geuning Loli Beng teh anu gableg ke toko beh kidul teh geuning toko tani. Si Babah Beng Cut. Pan pamajikanna teh Loli jadi meureun nyieun tah Loli catering. Bisaan batur mah nyeun usaha teh. Tah eta jai. Loli bag. Jadi urang mah regreg tinggal dahare lah jeung wali bahan. Ceuk Bah Karni ngajelaskeun leuwih jentre ka anakna. Atuh puguh we bungah Nyi Halimah teh ari geus kitu mah manehna regreg jeung percaya. Beuki nyaah we ka si Anam teh sabab tetela si Anam ngabuktikeun ucapanana. Dupi tempatna bade di mana Abah? Keun Abah rek kabukbak Tegal lupa lebah wetan. Asup bener ai karek 12.000 baja lebah di dinya. Tinggal dewa papayon we hungkul. Kursi we bener ja karah jogron mah. Entong make kursi Abah. Nah tuh di Tegal beut aya kursi. Beli sama ku sing loba atawa nyewa terpal ka tatangga paranti moe pare. Tinu kitu ge cukup atuh. Ceuk si Amu. Tah bener. Eta we terpal paranti moe pare. Seuseuh we geus naja. Kebae ana teu bujur saeutik wajar lah ja. Ceuk Bah Karni. Kabungahana Bah Karni sakulawarga ku ayana lamaran ti Jang Anam. Tuna kulawarga Bah Karni nu keur guligah bunga geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.